Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Aqalul haidi ari pangsa eutikna zaman haid. Eta yaumun sapoe walailatun jeung sapeuting. Wa ghalibuhu jeung ari galibna zaman haid eta situn genep aw sabun atawa 7. Wa aksaruhu jeung ari lolobana zaman haid eta homsata asaro 15 naonana yauman poena. Bilaya liha sarta peutinganana ieu homsata asaro. Aqallu tuhri ari pangsa leutikna zaman suci. Bainal haidotaini antara dua hedan. Eta homsata asaro 15 naunana yauman poena. Wa ghalibuhu jeung ari galibna zaman suci eta arba'ata wa isruna 24 naunana yauman poena. Au salasata wa isruna atawa 23 naonana yauman poena. Walahada jeung teu aya batasan eta maujud li aktarihi pikeun lolobana zaman suci. Aqallu nipasi ari pangsa eutikna zaman nipas eta majatun sagejrotan. Wa ghalibuhu jeung ari galibna zaman nipas eta arbauna 40 naonana yauman poena. Wa aksaruhu jeung ari lolobana zaman nipas eta situna 60